Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marzeta mancung aing pesek sadar aing sadar gaji Muhammad Zeta tinggi aing benek puas paingan sakara dieu nek ngeuleuh aing meureun. Subhanallah. Sok molotot ini. Polototan ini ijid polototan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Selamat jalan ngaji teh, jagaan teh, langsung mau ke Sumedang. Selamat di perjalanan, mudah-mudahan balik ngeborong tahu. Doakan sing panjang yuswana, sing sehatkan zahir batinna. Amin ya Allah ya Rabban. Terus atuh buka dia ka aing. Ampun, aing mah ngomong sorangan tadi deuleu. Ini Marius. Kita ngomong di dia. Bobo, itu nilai apa isi itu. Ya, kali ya. Look at me. Aing menang ngapalkeun dia. Pengatur waktu penata acara nuku simkuring di hormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram, khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman dan warga masyarakat Cibaduyut Wetan. Kersana wabil khusus Kang Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman. Berikut para alimul ulama, para kiai, guru-guru simkuring nusami nafahat di haflah mubarakah nukalintang ku simkuring di hormat. Mudah-mudahan marantana masing diperanjangkan yuswan aku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ke aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, dari jajaran tingkat tripika kecamatan, desa ataupun kelurahan anu sami nafahat di haflah mubarakah. Mudah-mudahan doakeun sing dijadikan pemimpin-pemimpin anu amanah. Wabil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah, para santri. Siap santri? Ya. Kemana? Balik. Calon-calon ulama Allah. Sing dikabul, sing diijabah. Makanya lamun ceramah di hadiran ku para santri asa regreg hate. Ternyata masih kena loba ya penerus-penerus pejuang agama ya. Alhamdulillah. Dibaranjang umurna sing istiqomah di pesantrenna. Keun anjeun ayeuna peurih, anjeun ayeuna diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Keun bae ayeuna dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pesantren. Lamun urang istiqomah ayeuna di pesantren, dina hiji waktu urang nu bakal dibutuhkeun di Indonesia. Rasakeun ke santri saksian. Tinggal jalma bararodo ke di Indonesia mulai hadakal tina kabodohanana, mulai sadar tina kabodohan ibadahna. Mulai malaliki jalma bodoh.
hayang sholat teh nyaho ilmuna, hayang wudu teh nyaho ilmuna, hayang maca Quran teh nyaho ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus daraya, kiai-kiai sepuh geus daraya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke, pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jalani ulama. Subhanul yaum rijalul ghad. Lamun ieu kalimat dihartikeun, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap santri? Siap. Kemana? Balik siap ada. Siap ngaji siap? Siap ngaji siap? Jangan detan awak kurang sholawatan heula. Gaya nanggus arapal we sararea. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma sok udang sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami. Syair nuka hiji khusus kanggo para santri ulah waka hayang gaduh istri lamun anjeun acan bisa ngaji lamun anjeun acan bisa ngaji lamun anjeun acan bisa ngaji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Syair nuka dua khusus kanggo para pemuda lamun hirup hayang bahagia jauhilah pengaruh narkoba rerejengan jeung alim ulama rerejengan jeung alim ulama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya syair kahiji kadua nyieun tapi ka 100 ya teh. Kan encan gitu. Kerak dua we heula. Maka urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam muga tetep salawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lewat mimbar ieu simkuring haturkeun ka sadayana wilujeng tahun baru Islam, Happy New Year to Hijrah.
menang ngapalkeun dia teu kudu emprak asa dipaud aing diemprakan cicing. Selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini insyaallah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesalahan, kehilapan, dosa-dosa orang di tahun kapungkur kamari mudah-mudahan sing dihampura ku Allah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Ayo momen seperti kieu kudu terus ditingkatkan. Gebiar Islam, syiar Islam, terutama memperkenalkan ke anak-anak orang tentang tahun Islam, bulan-bulan Islam. Ulah eleh ke bulan batur, tahun batur, tahun batur dirame-rame. Desember ke Januari nini tiberang keneh menimari lita rompet. Dan temelak nanti corona dah. Bener eta serius tian baru Masehi bener deh. Kadang-kadang datang aku ring di Cikampek Desember ke Januari menjelang malam tahun baru meni rombongan aja ke mana? Monas ji, Monas. Ayeuna di Monas tahun baru ji. Mending ngabring. Panggung lagi gede miliaran harga lagi diayakeun. Encan ditambah ku Ancol panggung negara lede menjelang tahun baru giliran tahun baru Islam ya Allah paling banter pawe mamawa obor tak aing matara miluan da sok bengek atuh haseupna peserta teh nini cig atuh ai rada gaul ulah obor engke mah ulah neon cocokan budak sing karalik teh gitu tah memodal gara meni indah meureunnan henteu polusi henteu. Masya Allah, obor, awi batur dituaran, tangkal gedang dituaran, dijian obor. Milu pawe, taruh muharap, ini, aki-aki balik pawe sehingga loler. Bala rengek, mabok hasut obor. Ya Allah ya Rabbana, cing atuh tahun hareup marada gaul lah neon we. Mun teu kabeli tihang listrik gotongan. Pusing Meni mau modal yang Islam mah tahun baru batur tarompet beli opat saya dibeli benar petasan dibeli ngabring lu ke Jakarta di Bandung di pusat Bandung rabe malam tahun baru panggung ager-ageran ti luhur keneh di Monas cing 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 sararieuy sararedan jelema di Monas geuning asepnya ho pada aing ngeuledak TV naon-naon aing ka ditu teu boga ongkos hajar ku Ancol panggung gede tahun baru Masehi ngebor leuwih edan deui wae giliran di lembur aing muharaman ibu-ibu TK taman kadaluarsa nyara kalki timpling tak bung tak leheung keneh di lagu teh jauh tiadana ting hamawi mis muharaman nini we barudakna di mana jalan laleuh ceuk sok tingali kadang-kadang kuring sok nyawi hate di Monas ager-ageran malam tahun baru Masehi musik ager-ageran waktu maghrib adan di Istiqlal bari rada deukeut ka Monas geus teu didenge eta adan Allahu Akbar Allahu Akbar Monas cing 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 adan-adan edan beres adan maghrib di Istiqlal di Nurul Taqwa Nurul Huda nu di lingkungan Monas Ancol anu kadenge di Masjid Tadarus Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim masjid belah itu la ilaha illallah la ilaha illallah keur zikir ka Allah Ancol baru geus teu dihargaan eta jelema ibadah bener teu menjelang tengah malam mungkin meriah sing garwek tepubuh dedengan tengah peting punya bibir aing maloba ya Allah ya Rabbana
menjelang tengah peti ngitung mundur 10 detik. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Dan tengah peti kakinya di atas sing jerungko jelek araredan mabok nu maksiat judi araraya kadorakan kumpul di dinya benar. Isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur molohok. Ini kiriman dari Bogor. Nah orang Bogor dituding. Coba lamun orang Bogor kabeh ngalaromong sorry aing teu ngirim cai. Musibah teureun-eureun di Indonesia daralatang bencana di mana-mana. Gunung sing meledak, tsunami terjadi, gempa di mana-mana. Bener? Ulah nyalakeun sasaha. Introspeksi diri, bisa eta musibah nu diturunkeun ku Allah ku sabab urang perilaku urang anu ngondangna. Bencana datang teu ujug-ujug aya nu ngondang. Nya nu nyieun nama Allah, nu ngabeledageun gunung Allah, nu namplokeun cai laut di tengah laut ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya, nu ngagoncangkeun taneuh Allah gempa ngaranna. Sing kocea kamari dibere gempa geuning memeh Isak. Pusat gempa di Banten ngagoyangna sarerea sa Jawa Barat. Kuring ke di Jampang Segaranten. Karek nepi ka imah panitia jam 7. Di Asongan dahar. Di Jampang mah kitu. Aing mancan. Inget atuh udah jadi kabahas ku aing. Jaba jauh aing. Ya gitu main tadi ke Padang heula. Kan jauh da tiket mahal. Sumatera Padang. Gak cicing sih ah. Palang. Ya Allah ya Rabbana. Karena kita asongkeun sangu jeung piring, rieg boboko joget. Tanu baroga imah laluncatan kalaluar aya non Kang Haji lini anu kamari kompak sarere aya gempa nih kuring ge milu luncat dasieun imah namru panitia pajalan kabeh wah jeleng budak ora tato ngejublak loba la ilaha illallah cek kuring eling aya non jang lini Kang Haji gempa jadi kudu dikir la ilaha illallah jadi mamatahan aing. Beres gempa dari adzan Isya Allahu Akbar Allahu Akbar kabeh kamarasin salat Isya eta nu ditato eueuh salat. Berarti aya kesimpulan non kesimpulanana loba jelema ayeuna karak sieun kudu dijieuna tapi teu sieun kanu nyieunna. Bener? Karak sieun ku gempa nah tapi teu sieun kanu nyieun gempa saha Allah. Eta nu ngondang bencana teh geuning sia eta. Cek malaikat supaya eling terus ya gempakeun we terus lah. Geuning dibere goyang mah eta gempa. Loh preman oge. Ya Allah ya Rabbana. Nu nyieun Allah leres teh? Can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara dikompak insinyur di gunung meletus ayo meletus paeh insinyurna derwek monyet di leuweung nu nyieun tsunami Allah can kadenge beja sugan profesor di tengah laut ngome cai laut aya tsunami paeh profesor leg-leg teri nu nyieun Gusti kan eta kajadian aya nu ngondang teu ujug-ujug contoh logika budak leutik ceurik yang hareup ka bapana cek bapana kunaon jang ceurik dicabok Pak kusaha ku si AA nah lancek maneh make nyabok naon sababna ape si AA ku ujang gerag-gerag beula kana batu wajar nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina nu nyieun kajadian di alam Allah
Allah dengan kekuasaannya, tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu geus nyen dosa, teu syukur, kufur, maksiat baik Allah. Benar? Makanya ketika datang musibah, datang teguran, kabeh kabage satu makan nangka semua kena getahnya. Makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ke bal ngarugikeun batur ieu cek saha teu ngarugikeun batur datang bencana kabagean rugi tuh tsunami di Banten nu mararot jelema dosa wungkul lain loba santri jadi korban tuh di Lombok gempa bumi nah nu mararot jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban bener deh can pernah aya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat imah kiai ge kakeum untung kiai na salamet naik tangkal kalapa make kolor ke samping geus kabawa tsunami ti heula untung kolor pagi coba lamun jeung kolor na marosot ka bawah ka mana eta hibeurna manuk cicing nini kos nu ngarti wae sia di urusan kiai cicing jangan memikirkan burung cicing santri cicing leutik keneh ya ya Allah ya Rabbana geuning datang mategoran kabeh kabage makanya dielingan ku kiai teh nurut ieu mah dielingan ku kiai masing-masing kiai coba lamun kiai na saruana cek kiai alus mending masing-masing ame aing teh capek siapa mandi sorangan ayo kiai mending kitu ayeuna mah sugan bener tuh ngeunah we ngajak masing-masing ka kiai aya nu maot mah keukeuh we kiai nu disusul kok malah bencana anu bisa ngamandian mayit tan ripuh eta ayo kira ku mayit ku dilelep kakulah leuheung samun anakna nu maot beunghar kreatif cek anakna geus ari eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam gila seuseuh sakalian oh peti steam lah pakai kanebo meh tereh garing eta mayit terus dikit ame herang banget mayit ulah dikubur bawa ka showroom siap kredit mayit gitu ya butuh ku kiai butuh tetap doakan di para ulama para kiai para asatid sini paranjangkeun Yesuan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal jadi aya nu ngondang ieu musibah teh aya ngan untung we aya keneh benteng keneh ya lamun eueuh santri hesok emrak ulah santri heula lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuheun ngancurkeun Indonesia sakaligus komo ningali denah Indonesia peta Indonesia lautan dengan daratan masih kena luas lautan lamun ditamplokeun cai laut leungit kabeh Indonesia leungit hancur tapi kunaon teu disakaliguskeun ku Allah aya nu ngabentengan keneh di Indonesia saha iya di antarana santri lamun geus eueuh santri teh nya ka mana ya Indonesia tuh benteng urang tuh para ulama para santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha sepuh urang nu wiridan ti maghrib ka isya iktikaf mencetan ramo na maca tasbih nu nyepeng tasbih maca hamdalah maca zikir tuh masih kena jelema anu nyekal Quran netep Quran bari dikeluarkeun suara qori maraca Quran lamun geus teu aya nu kalaritu duh kaya Indonesia komo ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan Pulau Jawa yang geus kosong tanah logikana bae pasirna kan unggal poe di sedotan di angkatan batuna digalian terus-terusan encan lumpur geus bararijil ulah pindo geus beak ka lumpur sedangkan eta teh penguat daratan penguat bumi tanah jeroanana ieu beuteungna taneuh geus bararijil ka luhur berarti kosong dihandap lamun digebrakeun ku Allah lep leungit Jawa tapi kos nu heueuh siga nu sieun aya digitukeun teh eta nini siga nu ngarti di bawah ngaji teh heeh balik we ti dieu kedul deui sia ulah kitu sia ulah kitu ah ayo rajin ibadah insya
Allah. Berarti aya nu ngondang musibah teh aya. Saha nu ngondang nase pernah dikomentar kumaha Haji Roma Iraha. Irama. Aing ge boga. Pernah dikomentar kumaha Haji Roma. Assalamualaikum Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji, sehat? Alhamdulillah. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Sugan aing ge. Baheula sering kuring nonton. Keur leutik masuk lalajo layar tancap baheula sok aya. Ai film teh jauh ti beri prima, si Dono. Jeung Roma Irama. Teh jauh teh eta layar tancap teh kuring keur leutik sok lalajo. Roma Irama Satria bergitar. Naik kuda oma mau gitar. Oma ngeunaheun sorana halimpu nang oma teh. Mun geus biji film lagi surak nu nongton teh pan. Jeng 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 jeng. Eta musik oma eta. Oma rek bijil gitu. Jeng 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 jeng. Jeng jeng jeng. Bijil kuda. Terutak 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 terutak. Oma naik kuda. Sarana eta. Aing. Astagfirullahaladzim. Ah bener dendam urang dieun. Menit di dinding kelir udah. Penting aja di Majalengka. Kuring nyontokin suara eta, kuring nanya suara naon eta, suara Kang Haji Asep Mubarok niru suara kuda, mending ngeunah ngajawab teh ai di dieu suara naon eta kuda. Kakara kaya jamahwan nyebut kuda kan. Cirian Cibaduyut lain aras. Atuh teu ngeunah yang disebut kuda mah. Oh malum patak kuda. Ditembak. Kena sukuna getihan diusap ku oma. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya, insya Allah. Assalamualaikum. Oma majeng penjahat ya assalamualaikum wae. Gogahna oma teta. Kelumpat aya awewe nyebrang. Kau kah itu Rika? Mumun. Oh Mumun. Maaf, aku salah melihat. Kau Mumun, terima kasih. Assalamualaikum. Oma. Bang Haji, banyak musibah di Indonesia. Gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji. Kunaon loba musibah? Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jeleman geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa, loba pemimpin salahkah, benar? Di zaman sekarang kata ciri oma eta lebar oma nyanyi tungtungna muriang agak begitu aja. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Untuk tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, tara maca Quran, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, lang jadi gadinya dia eta lagi. Ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta tajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa riba haram. Bang Emok eta nu ngondang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti
diadana noyot baik joblok gue harus TV terus pamajikan kasih toel kan adan maghrib karena kayak adan tenang be atuh aing mah deukeut ieu ka masjid tinggal ngajol tapi teu ngajol saya teh kerame Persib ya eleh wae ya biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkeun teu bisa mending aing tajong jeung wasit-wasit pusing ya Allah dar komat kang geus komat eta geus komat karake komat lah paling ketiluan atuh jeung manehna jadi opat meureunna kang itu geus amin di masjid karake amin ka hiji rajin ngitung amin saya eta kang itu geus bubar di masjid lah tenang teu magrib ayeuna isukan tangih deui sok tahu alasan umur narek nepi ka poe hareup kumaha mun geus ngomong kitu Ajroil datang benar loba jelema poho ka Gusti ngangkatkeun beas mah 2 karung dipanggul ku tak-takna leungeunna kuateun ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema zaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beas sakarung teu kudu mah semen sasak teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor obat asar obat maghrib 3 isya obat subuh 2 loba jelema geus teu karuateun eta ngondang musibah tong diantarakan bisi babasian nu kitu cicing balik ka imah dicekek ku bapa mana cicing ulah emprak polototan mun aya bapa mana di dieu astagfirullah loba jelema geus poho ka Gusti Allah tiadana noyot komo subuh kadang-kadang ieu bantak ieu maka aya pesantren teh sok yang qiraatna nya suarana ieu masyaallah seni kudu aya dina adzan make seni pandeuna keluaran pesantren Nurul Iman datang ke lemur adan masya Allah nikmat nu tadi teh hararudang subuh masyarakat salam lemur kabeh milu hudang ngabring ke masjid si Edi geus nyaho si Edi nu adan balik deui sarare deui si goblok ini ke masjid teh penasaran yang neuleuh nu adan ieu penting mantak lamun di lemur eueuh santri eueuh pesantren maaf asap pareum syiarna ibadah tak boleh di kampung ayah pesantren ayah santri hirup syiarna ibadah leres sok lamun dewe santri di lembur ngandalkeun sepuh bae tiap subuh pan karunya asa ngadengkeun festival aki-aki tiap Janari nu ngahudangkeun lembur belah ditu astagfirullah nu molor mungkin mebes asa digarean bujur tetangga lemur belah ditu CS na deui aki-aki eling ummah eueuh nu areling aki-aki frustasi teu eueuh nu datang teu geura maehna ge sare di Paimaran udang-udang jam 11 atuh maehna ge teu salat subuh da eueuh batur dar lemur belah ditu aki-aki deui wae maka kabara wargi ti paling kulon wetan kaler kidul nagara-gara gugah sakedap deui subuh mangga geura gajarai ari geus dicarai marek sarare deui geuk bae aki-aki napikeun atuh batur geus hararudang ti tasare nya sarare deui tutur mah subuh di masjid opatan subuh aki-aki kokol bedug pasaran siap santri jadi pengganti siap jadi pengganti imam khatib kudu penerus kuring mah teu hariwang palurah eureun mah loba gantina camat eureun loba gantina bupati eureun loba gantina presiden eureun loba gantina komo artis bener ribuan artis balatak tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib hese neangan gantina buktina naon? Buktina percetakan calon ulama, percetakan calon imam, calon khatib nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna bener? Kadang-kadang indung bapana teu bangga anakna hayang ka pasantren jak naon sia ka pasantren di pasantren masih mau boga ijazah
lamun teu boga ijazah moal bisa digawe, lamun teu boga gawe moal boga duit, lamun teu boga duit moal bisa dahar. Lamun aya tolok ngomong gitu istighfar deh sia buru-buru. Sahadat sia. Sarua jengal lerek kana ilmu pesantren, ilmu agama, bener. Maaf. Saya Asy'ab Mubarok bisa kikian di pesantren baheula. Di pesantren. Don ngaliwat tunggul aja. Ngedahar. Batur boga imah, nyen yang menang rajaban. Tenggeus di mana deui? Kumpul tina rajaban. Batur boga mobil, boga ngedidit. Udah kontan mati mana tuh? Kita bayar kumu haram ge ayeuna. Lamun ngarti panitia. Cicing. Mata ke santri dengekeun mending kene jadi kiai. Siap. Sabab kiai teu wauh jeung moneter, sabab moneter sieunun ka kiai. Buktina naon? Petani lamun hayang boga beas ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabaraha bulan Pak petani teh? 3 bulan karah jadi beas. Mending jadi kiai hayang beas cek kudu 3 bulan 2 jam jadi beas. Ai kuring tiap balik ceramah ti panitia sok aya beas na mobil teh biasana. Biasana 2 jam jadi beas. Teu kudu 3 bulan biasana. Ngai di dieu teu biasa mah nya biasakeun. Petani hayang boga cau asak di mimiti melak nepi ka panen sabaraha bulan Pak? Setahun karak cau asak. Mending jadi kiai 2 jam cau asak. Yes. 2 jam ceramah balik kardus dibuka di imah asak cau. Biasana gitu. Itu biasa mana? Biasa tuh. Kadang-kadang jadi kiai jadi ustaz sok kapitnah wae berkat. Pernah kuring baliknya arek ceramah tapi kalau kasih terlambat keberaka betingan budak geus baralik budak laleutik muludan marawa berkat padahal di lokasi karak sambutan. Budak bunga merenang balik ti heula moal berkat bari sholawatan amprok jeung kuring di gang karak datang kuring sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal geuning saeutik merenang di leg-leg ustad. Hancurlah hatiku atuh aing dipitnah ceramah encan geus dipitnah leg-leg berkat jiwir eta budak kade kade macan naon sia bieu sholawat Pak Haji nu bener sholawat tadi bener sina sia teu ngeunah berkat seeutik di leg-leg ustad maksudna naon nya ustad mah sok panglobana wae beda gawe nah sok hayang akur wae kitu biasa sok beda. Mudah-mudahan ya loba pengganti imam di dia ulama khatib amin ya Allah ya Rabbal belajar qiraatna azan muadzin enak lain ulah ku aki-aki leres teu ulah ku aki-aki lain karunya kasebut lamun subuh eueuh santri di lemur eta ngandalkeun aki-aki wae ngagaleong teu pararugu siga nu nyeri huntu halo gara-gara tinggal gugusi teriweuh as-salatu khairun minan nannah atau minan naom minan nanah naon gara pengaruh talemong teh kitu santri berbagai macam qiraat muadzin sok gempar ke di lemur adan santri menang alati pelajari adin wadan kieu Allahu akbar Allahu akbar Cimahi
ngeunah keur ngaliwat ade nu kieu Allahu akbar Allahu akbar itu calengka ade nu kieu Allahu akbar Allah pada ieu wetan pamajikan molotot berarti sok adan subuh itu salakina itu kayaknya pengganti aya ya insyaallah amin sejarah di ustazah neng ya istiqomah masantren amin saat cenah nu ngundang musibah loba pemimpin saraka memeh naik nu dipake politik nempo kanu laleutik geus di luhur nu dipake politik nipu kanu laleutik ya Allah mah hese geus 74 tahun merdeka ngabangun Indonesia teh hese loba ting rampung miliaran triliunan benar teh aneka tambang di mana-mana pangsuburna negara Indonesia teh di dunia alhamdulillah teh geuning batur makabitaeun yang ngarempugan Indonesia yang nyokot Indonesia Belanda 350 tahun Jepang 3 tahun setengah naon sababna beunghar Indonesia teh yang inten berlian aya minyak gas bumi araraya sok tembaga timah araraya emas panglobana di Indonesia bahkan kamari dideteksikan ada 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas can kabongkar eta gunung-gunungna nulis di bongkaran mah Pongkor tah Bogor Jampang Cimas Gorowong we hanapna gunung teh di cokotan emasna sekalina meunang kamari 60 kilo emas bahkan luncak tina kiloan atuh Mas Barjo keur dagang bakso direjeng ku masyarakat di kilo 60 kilo dah lintuh Mas Barjo beungharna Indonesia teh itu berkah terus emas gotong gerak alhamdulillah tapi aneh nu sangsara mungkin balatak nu miskin mungkin loba bener loba pemimpin saat ini ngondang musibah di Indonesia eta loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama ahli ibadah silakan anda gak senang muharaman pun tanpa kamari anyar-anyar di Cikampek aja jelema nyeletuk ieu Kang Haji ka mana muharaman eueuh teu ditu na Kang Haji muharaman da tercetusna tahun Islam teh pan meureunnan di zaman Khalifah Umar bin Khattab berarti Rasulullah ge tos wafat Abu Bakar Siddiq ge tos teu aya kunaon aya make digebiar-gebiar aya tahun Islam Hijriah astagfirullah ieu Aisyah ngaku Islam KTP Islam dari otak Yahudi sia teh iya kan salah deui mereka ngagung-ngagung syiar agama urang iwati urang umat Islam atuh leres teh naon Kang Haji maksudna naon eta Kang Haji ngabring jeung boros santri ka mana muharaman gebiar hijriyah eueuh teh ditu na Kang Haji pan kuring teu enak dikitukeun disampeurkeun ente ngomongna dia nya muharaman eueuh teh ditu na Kang Haji ari ente iraha teh ditu pan ngahulang dikitukeun maksudna naon Kang Haji ari ente maksudna naon nya Kang Haji gebiar-gebiar muharaman kan eueuh ti dituna ayeuna kuring nanya sia iraha ti ditu mawa naon sia ti ditu panggih jeung sa sia di ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin lieur eta jelema dikitukeun ngahuleng kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitu nya ulah kitu tah kitu ente resep kanu kitu makanya orang dia ulah ini menikitu silakan anda gak senang tapi tolong mampu saling menghargai betul kemana muharaman ujang mual kang perasaan abdi can pernah ya ajaran kudu muharaman itu ya teu naon sih ujangnya kemana tuh abdi mah pada di bumi kang pada tadarus ngaos Quran saya ujang tadarus ngaos Quran berkah di kampung aduh Kang nuhun abdi didoakeun atuh akan nu bade muharaman mudah-mudahan sing engkang berkahan Kang amin jangan doa fi doa assalamualaikum waalaikumsalam nikmat Islam lamun geus kitu saling menghargai perbedaan geus meujeuna Islam teh mengedepankan ukhuwah loba Indonesia teh Islam panglobana di dunia di Indonesia ngan kadang-kadang hese jadi kekuatan sabab Islam satu dengan yang lainnya mudah diadu domba kadang-kadang beda kaos yang itu tatanya beda bendera misalnya begeng ustad jeung ustad aya nu kitu di dieu
cekek. Atuh kumaha urang nu jadi umatna nuturkeun di luhurna para ribut wae para sia wae. Anu tepuk tangan mah Yahudi bae tepuk tangan. Makanya Islam Indonesia 400 pangloba-lobana Indonesia jumlahna di Indonesia lamun diaya perang secara fisik Yahudi dunia mikir sieun. Jauh ternyata sapreman-preman orang Islam tato sing jelebak na awak lamun agamana Islam eta dihina eta preman hudang pangheulana. Bener tuh? Sok tukang mabok cepari basana lamun agamana dihina Islam dihina tukang mabok ke hudang. Lah bongkar ya belum lah lain. Milu demo mau alingis bongkar aing nu ngabongkarna lah. Aing tara ibadah aing doraka tapi agama aing dihina teu ridho aing lah jihad Allahu akbar. Bari maboknya ho jihad ge. Entak sieuneun Yahudi dunia. Neangan cara halus, naon carana tafarruq bainal ummah eta pelor nu disebarkeun di Indonesia memecah belahkan antara umat Islam. Sabab lamun pecah belah lamun setengah hiji moal muncul kekuatan. Sabab munculnya kekuatan gara-gara ngahiji. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Ayo orang saling menghargai perbedaan. Leres. Saat ini ngondang musibah di Indonesia lewat jelema resep nyariun masjid tapi mung ngarisian. Leres tak? Masjid pamewah-mewah, pegede-gede musola pamahal-mahal. Si hese. Tecerakir can boga masjid mereka rela papanasan di jalan ngagotongan gentong. Bawa kardus, speaker dibawa, lemparkan saja. Nyair. Mangatin apaan sa dilempar hatu nuhun anu paratos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsep beres masjid dijieun eta nu mentan jariah di mana dia di jalan jang masjid eueuh ka masjid resep nyieun tapi mung nah baheula urang keur jaman leutik masjid musola taju greot tina bilik zaman urang leutik Pak leres teh di lemur can aya listrik neon can aya naon cing cempor lentera tina bilik dinding na oge lantai na lain marmer keramik can aya alupuh awi nu dibelahan tapi semangat ibadah na Masya Allah urang keur leutik ti asar kene geus idit ka masjid mau minyak tanah 2 liter jang naon ngabeuleuh musola lain kudunan ka kiai mayar ngaji teh ku minyak tanah baheula mah 2 liter ka kiai kadang-kadang suluh kudunan ngaji teh nu heula si edan samping di musola anu panggung teh anu handapna kulah geuning gigireun musola aya kebon garung dipake arulin deket musola barudak main galah gatrik main kastik main karet main boy-boyan main yeye bener baheula mah di kaulinan nu karadi itu tradisional main galah bener teh keur leutik urang inget 20 menit di kabuduk maghrib kiai datang kacarai wararudu ayo geura pupujian deur kakulah wararudu nae ka musola mik aya speaker aya toa na digantungan takal jamu geus gepeng listrikna di mana aki setrum aki da can aya listrik aki mikna lain nu kieu lain speaker salon nu buleut dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet meni baseuh berbagai macam dejigong kumpul rame memeh maghrib Masya Allah bari sederhana imah rareot tina panggung oge nya bunya lemur belah ditu memeh maghrib wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi temalan lemur belah ditu rabbana ya rabbana haneuteun memeh maghrib nah ayeuna di lemur umat Islam masjid pamewah-mewah musola kadeh-kadeh mahal-mahal memeh maghrib lain ngadege sholat budak lain kaset ngaji di setel eta kumaha bawa masjid maghrib di sore bapak nanti init mulai leungit wibawa bapak anak mulai ngelawan kumaha cek anakna bapak kita ka masjid oh nya namanya sadar nyai ngos terek mah
tapi indung nang nitah ngaji lainnya ke Al-Quran ke remote ke cecengiran sorangan beda jeung baheula bapak yang kedap deui magrib samping mana kamar pak sana ka dieu kopiahna iya pak bajuna nu rapi iya pak baju kokona hayo wudu ti dieu bapak hayang ningali ka mana sih pak urang ka masjid magrib lami kene pak ti ayeuna urang berangkat jeung bapak geus siap pake samping ieu eta tuturus ngaranna alus bapak lain nita hungkul tapi pinter nyontoan yuk jeung bapak urang berangkat ke masjid hebat kalau gitu boga wibawa nyai ngaos pere mah dipakiaina dipakiai pere di imah teu pere mungkin mana di kamar Quran aya di kamar ayo berjamaah jeung mah magrib di tengah imah aparkeun sajadahna geura wudu engal-engal Quran siapkeun naon sih mah urang ngaos tos magrib itu ngapalkeun nyai bisi hilap tajwid jeung makhrajna di Bandungan ke emak urang ngaji nepi ka isya beres salat isya heuh nyai nyetel TV ek nonton sinetron heuh bae urang ibadah heula jeung mah ayeuna sae ibu ka putra kitu ibu kitu teu eta masalahna mah kabudak manitah ngaji indungna mah nongton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki bener pak mun disamper pangajian alesan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge jeung tihang berarti duaan untung tihang hiji makana wayahna lamun di anu nyeun masjid bejaan panitiana aya namanya nyeun masjid kudu baloba-loba nyeun tihang di jero ame katinggalina rempeg wae ya Allah hayang gaduh murang kali saroleh hayang indung bapana kudu soleh ti heul eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh ti heula pikeun anak da budak mah kos kacang pak ai kacang kumaha tuturus apal tuturus pager awi ditanjem-tanjemkeun di kebon kacang jang ngaluruskeun kacang eta tuturus budak makos kacang kumaha tuturusan kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus kebon kacang indungna berarti kabage tugas kabeh tugas bapak ngalalempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah baralating sok loba orai genep bulan sakali sunat koret mun bisa disimsok bae guys ya Allah ya Rabbana tuturusan yang sholat bapakna geus make samping nyai ngaos indung nangis nyekel Quran kuduna kitu itu sing mampu urang jadi soleh contoh bikin anak-anak urang pak bu sadayana amin ya Allah ya Rabban berarti gebiar Muharram kita di ayat itu nak gebiar nama perayaan kieu nama dina haji tapi mahmudah ieu mah naon mahmudah teh sir Imam Syafi'i kullu ma hadisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara yang tidak ada dari nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran tidak bertentangan dengan hadis itu disebut bid'ah terpuji. Muharaman mulu dan rajaban ngan sakadar cangkang tapi kan eusina mangagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad jujur gebiar Muharram teu jauh tina tahun Hijriah diambil dari hijrah siapa manusia satu-satunya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad paninya teh usulan Sayyidina Ali tahun Islam Hijriah teh ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri kemana-mana nyian persahabatan jeung luar negeri orang luar negeri mikirkan terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab ngan Umar bin Khattab ngabalesan surat-suratna naon sababna izin Umar bin Khattab can boga identitas tahun sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas tahun anu make tahun Qibti tahun miladi tahun Masehi Umar bin Khattab bingung hayang nyieun balesan surat ngan can boga ciri tahun usul Sayyidina Ali ya Amirul Mukminin atuh urang ge kedah gaduh tahun Islam cek Umar bin Khattab kau lagi mikirkeun atuh urang ti mana ngitungna tahun urang
tempelkeun sahabat sadayana urang musyawarah nanaon ge kudu dimusyawarahkeun aya nu usul tos we etang tina kelahiran nabi terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima aya dina usul geus we etang tina wafat nabi dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu ditarima geus etang taun urang tina Isra Mi'raj nabi dimusyawarahkeun teu mufakat akhirna Sayyidina Ali ngambil keputusan geus teu kudu ribeuh ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Umar naros nama kejanak tina hijrah ya Ali hijrah momentum penting pikeun Islam hakikat Allah nu ngaberangkatkeun nu ngutus Rasul kudu pindah ti Mekah ka Madinah tapi sababiahna eta alasana syariatna tina hikmah hijrah Nabi Islam semakin nyebar ka mana-mana bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia nyampe ke kampung urang hikmah tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga orang moal poho karena momentum penting hijrah mulai berkembangnya Islam kemana-mana maka kita kasih nama dengan tahun Hijriyah supaya ingat karena jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pan jasa Nabi urang wauh kana Islam teh lamun daya perjuangan hijrah Nabi Islam moal nyampe ka urang leres moalnya wudu acan moalnya halal haram moal apal ka Allah ka Rasulna moal iman moal hakikatna Allah nu mere hidayah taufik ka urang sadayana tapi sababiah aya jasa perjuangan hijrah Kangjeng Nabi Muhammad jadilah orang yang baik bagaimana orang yang baik orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain sing bisa atuh nyieun jasa ka batur bari satahun sakali ge gebiarkeun dia hijrahna ulah pinter ngadaharan jasa batur wae leres makana lengkah ibu bapak saudara para santri para pemuda sing jadi jasa jadi amal soleh sampereun tabungan di poe kiamah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal amin tapi sok sarjan kitu aya we eta nu melesetkeun cenah hijrah Nabi di Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal gara-gara sieun ku Abu Lahab maaf Nabi Muhammad SAW bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah justru ketika menghadapi musuh Allah Nabi Muhammad adalah asyidda'u 'alal kuffar tegas terhadap orang kafir bahkan puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan gak sedikit dahi bercucuran darah giginya rontok kena sabetan tombak musuh karena kalau perang Rasul selalu paling depan asyidda'u 'alal kuffar tapi dibalik itu ruhama'u bainahum Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan sok saja di Madinah tetanggana aya orang Yahudi aya orang Nasrani orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah akhirnya nungtuk hiji-hiji daratang kakang Nabi hayang dibimbing maca syahadat alhamdulillah atuh eta cenah make ditinggalkeun Mekah ditinggalkeun menuju Madinah Allah geus ngatur strategi bikin ngembangkeun saya perjuangan Islam sok sanajan gitu memang aya kejadian memeh hijrah Nabi ancaman ti Abu Jahal teh ngumpulkeun tokoh Quraisy Mekah di gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwa tokoh Quraisy dararatang cik Abu Jahal kaula ngondang anjeun rek menta pendapat kumacarana ngeureunnan dakwah Muhammad aya nu ngacung kaula kumaha tangkap Muhammad ayeuna teh keneh ka imana terus masukkeun ke penjara tong dibere dahar tong dibere nginum engke ge maot kalaparan cik Abu Jahal bagus si usulan ketika rek ditarima ku Abu Jahal aki-aki di tengah nu milu rapat ngacung teu satuju ngadadak eta aki-aki semangat sae eta aki-aki iblis nu nyarupakeun aki-aki cek Abu Jahal aya naon bah make teu setuju pikir ku sarerea lamun Muhammad ditangkap terus diasupkeun ke penjara tong dibere dahat tong dibere minum dengan harapan maut kalaparan di penjara kabeh nyararaho nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar teu aneh jeung lapar sabab tukang puasa cek Abu Jahal bener oge ya aki-aki gagal berarti lamun kitu saden usul Allah kumaha tangkap Muhammad ka imana talian kana tonggong kuda anterkeun ka leuweung tinggalkeun engke ge mati disantap binatang buas yang ada di hutan cek Abu Jahal cocok ketika diterima eta aki-aki ngacung deui teu satuju ya aki-aki deui wae kunaon tah pikir ku sararea lamun Muhammad ada ditangkap talian kana tonggong kuda dianterkeun ke hutan dengan harapan geus ditinggalkeun ku urang di dahal satu hewan leuheung lamun geus ditinggalkeun ku urang aya sasatoan kadinya kumaha lamun aya jelema liwat ka leuweung tanggih jeung Muhammad ditulungan Muhammad salamet Muhammad
bisa balik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal cerdas deui aki-aki. Geus Abah boga pendapat teu cek eta aki-aki geus tong hese kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewang serang ke peuting kepung bunuh langsung. Mun daraekeun bah pemudana pasti daekeun. Naon sababna? Iming-iming saembarakeun. Sing sanu bisa ngabunuh Muhammad peuting ieu bakal menang hadiah 100 ekor unta. Berhasil moal pasti. Naon sababna? Pemuda urang moal mikir sandrek dibunuh, tapi nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Cek Abu Jahal cerdas aki-aki. Kaulah 10 unta, kaulah nyumbang 10, menang 100. Pemuda ngabring daftar jadi pembunuh bayaran. Penting ngabring ngepuh bumi ke Rasulullah dikepung. Di dalam rumah berdua Rasul dengan Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah ngutus malaikat, ya malaikat idhab ila Muhammad. Malaikat kaulah sampai Muhammad keluarkan. Jibril lungsur. Cek Rasul, ayeuna Jibril. Kalau diutus ngawal sarira ayeuna keluar di bumi pemuda Quraisy Mekah rek kepung anjeun geus marawa pedang. Jibril kaulah jeung Ali ajak kantong ulah tinggalkeun bae sorangan di dieu. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun eta. Cek Rasul kau rek pamit heula, mangga. Rasul mayun ka Sayyidina Ali, "Ya Ali, kamar kaula isian." Bade naon Gusti? Kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna. Pemuda Quraisy Mekah mau pedang rek ngabunuh kaula ayeuna keneh di dieu. Ngan anjeun moal diajakan, siap anjeun mayunan di dieu sorangan? Kumaha cek Sayyidina Ali? Siap Gusti. Justru abdi hariwang ku Gusti, lamun Gusti cilaka wengi ieu, saha nu rek neruskeun ieu perjuangan Islam. Tong khawatir ku Ali ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, yakin ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, nanti muncul di belakangmu beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Ya hebatnya Sayyidina Ali. La fata illa Aliyya wala syaifa illa Zulfikar, wala syaifa illa Zulfikar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfikar. Siap mati membela ulama. Santri kayak gitu. Mengawal guru kudu diharap, gigir, ditupang, ngawal. Berkat ulah dijingjing ku guru. Santri nu ngajingjing. Ngawal kiai ceramah, mapai galengan sawah di lembur, santri hebat. Ngajingjing berkat, dus, opat biasana eta opat eta teh. Biasana. Ih, aing salah wae ngomongnya. Preman diharap megak. Hai, kardus, preman hayang kardus, santri maju, kiai mundur, abdi nu mayunan. Hebat santri, gaganti Sayyidina Ali. Ngomong ke preman, coba-coba ente noel guru saya, maaf, nu ngabales saya nu noel ente. Guru-guru, urang siletoel bae. Wah jadi, nah, ih sebel deh. Ya malain ngawal kiai ceramah dipegat ku preman kabur santrina teh heula mau kardus mau berkat kiai ditinggalkeun di galengan sawah cek babaturan eta si santri itu kiai tinggalkeun bae lah diperkosa ge bae kiai digulung na galengan sawah begitu balik ka kobong masya Allah kardusnya sebalatak bakakak tinggal tulang eta santri goblok nu kitu ngaran amit-amit. Maka Rasulullah barangkali Ali kamar kaula tempatan ku anjeun sok anjeun sare di tempat tidur kaula ieu titip sorban kaula ieu Rasul masihkeun sorban warna hejona ka Sayyidina Ali pake simbut ku anjeun sok anjeun gerak ka kamar Sayyidina Ali masuk kamar diselimut ku sorban hijaunya Rasulullah Rasul di tengah rumah ngobrol jeung Jibril saur Jibril siap Gusti keluar mangga ngan ulah waka dibuka panto ya Rasulullah kunaon gitu nyanak heula taneuh sakeupulan pandangan Rasul nyanak taneuh di mana eta taneuh di ruangan tamu Rasulullah dalam rumah Rasulullah ternyata lantai rumah Rasul bukan keramik marmer granit bukan tapi taneuh ngebul diambil ke Rasulullah satu kepalan tangan menurut satu riwayat kata Jibril bacakan surah Yasin maka Rasul membacakan surah Yasin sampai kalimat la yubsirun beres dirinya dialungkeun taneuh keluar datang angin kena eta taneuh ka pemuda Quraisy Mekah belah luar ngadadak kasirep sing galoler bahkan anu jare dipatung sahabat Jibril buka ya Rasulullah panto tos aman dibuka panto Rasul kaget Jibril ieu loba nu ngagaloler saha pemuda Quraisy Mekah nu bade ngabunuh anjeun kunaon ieu Jibril disirep karunya Jibril cageurkeun deui masya Allah karunya Rasulullah ka jelema nu dolim teu kaya karunya
kumuliana akhlak Nabi mun sasepu barok mah kitu geus ngagaloler nah cokel irungna hiji-hiji kawalati ayo sia aya nu kitu aya mun aya tatangga dolim ka urang pek dina hiji waktu eta no dolim cilaka kumaha ceuk urang tuh kan teh kudu dititah puas bahkan anu ngawuduk segala rupa baca naon ngawuduk syukuran naon biasalah alhamdulillah tatangga tidak gor anu kitu Saur Jibril mungkin ke dalaramang deui Gusti aya cepat jalan Rasul cepat jalan menuju Abu Bakar Siddiq sampai ke Jabal Sur aya gua Sur lebet duanana sareng Abu Bakar Siddiq Allah diri ngabuktikeun balasan tipu daya orang Quraisy Mekah dibalas ku tipu daya Allah wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara Allah ngutus laba-laba nutupan pintu gua Sur dengan sarang laba-laba Allah ngutus burung merpati nyarieun sayang dina panto gua Sur sehingga lamun ditinggali di luar moal percaya aya jalmi di lebet atuh rek lewat mana dicagerkeun deui pemuda Quraisy Mekah ditakdirkeun ku Allah calalager sing korejat ngagerebeg ka jero imah aya nu ngagoler keur sare begitu disikat ku pedang Sayyidina Ali nu ngorejat dan pemuda Quraisy Mekah mikir Ali bisa jadi penghalang urang rempugan wae urang talian ente dibunuh Sayyidina Ali disiksa ditalian dina hiji tiang di tempat kamar tidur Rasulullah SAW sabab pemuda Quraisy Mekah rek muda Rasul sieun kabur jauh teuing nyampe na ka Jabal Sur cek Abu Jahal masalah ya di gua ieu ya nyumputna cek pemuda Quraisy Mekah pikir rek asup jalan mana itu lawang geus katutup ku ramat lancah bereta can aya jelema ka dieu can aya Abu Bakar Siddiq nguping di lebet Gusti pemuda Quraisy Mekah aya di lawang gua kumaha saur Rasulullah na riwayat Abu Bakar Siddiq ieu pancang bulan di luar sinar bulan ka jero tembus sabab aya lobang dina dinding-dinding guha bisi nararo ngintip ti luar tutupan liang gua ku batu ditutupan ku Abu Bakar Siddiq ku batu beres Abu Bakar beres sadayana katutup sok calik deui Abu Bakar Siddiq calik nyarone kana dinding guha di payunan dinding guha anu dipayunan ku Abu Bakar Siddiq aya cahaya katingali disangka na eta lobang anu tembus cahaya bulan ti luar ku sabab ngaraos deket ku Abu Bakar Siddiq ditutup ku dampal sampeana ternyata orai eta panon orai geclok macok hampir teriak nahan rasa sakit Rasul kaget aya naon Abu Bakar orai Gusti painten teh lobang nu ti luar cahaya bulan panon orai ieu dampal sampean abdi bareu diangkat ku Rasulullah dampal sampean Abu Bakar Siddiq ditingali bekas patukan ular lalu diludahi oleh Rasulullah cok diusapkeun maka eta si perah orai kaluar sadayana damang deui perah orai eleh ku ludah Rasulullah sallallahu mungkin tidinya riwayatna mimitina aya ngajampe make ciduk tidinya mimitina ya iyalah sembarangan kiainya ka gelas aya ti ditu pan sok aya nu kitu ayanya ye naon pun anak biaya we CF 10 juta ngan canda mangkene terus ka dia atuh nyunkeun berkah doana sugana dijabah abdi nyanak cai dina aqua gede sangarana Udin bin Jai ilang wajah syadi Udin bin Jai Allah masyilah syifaan hakul sallallahu wajah syadi Udin bin Jai ya syafi'al amr atuh kudu ancang-ancang pan aing praktek cek kiai inumkeun sawareh ka budak terus kompreskeun nuhun kiai sing diijabah putra abdi sing enggal sehat amin kiai bade pamit abdi mangga ieu mah ala kadar bae kiai lah kanggo mese rokok ulah kikituan urang teh jeung tatangga ieu teh tadi atuh saya mah balik kiai asup ka kamar dibuka eta amplop 3.500 kiai langsung ngageledak pingsan jeung kiai nya hoki mah jeung reuhakna pelecehan eta merkosa ustad
Ya Allah, ulah gitu. Cek pemuda Abu Jahal di luar, gas berarti lain di dia, orang tinggalkan bae gua hasur. Begitu jalan ia pemuda, ternyata aya surat cecak di sana. Cek pemuda Quraisy Mekah, cecing, aya naon? Cacak. Di mana? Jero gua. Hubunganana, lamun aya cacak di jero ruangan berarti aya penghuni eta. Atuh sade penghuni saha asupna ti mana itu? Ramat lancah geus nutup kitu. Jang meyakeun ka panasaranan nyokot batu. Babet lamun aya jelemaan berarti ngaguak eta jelema. Dilempar itu pintu gua. Sek, kena ke dahi Rasulullah SAW sampai berdarah dahi Rasulullah. Menahan rasa sakit Rasul sampai menggigit bibirnya, takut keluar suara. Abu Bakar Siddiq hampir loncat rek keluar ngahajar, ditahan ke Rasulullah. Gusti geus keterlaluan ya jelema. Kumaha Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mantap gitu nyahoan Abu Bakar Siddiq kan antep. Cek pemuda Quraisy Mekah, wah salah, buktina eueuh nu ngaguak. Begitu sejauh saur Rasul, "Hei Abu Bakar Siddiq, naon sababna pemuda Quraisy Mekah mabet gua ka jero?" Aya cak-cak Gusti. Di mana? Eta na atap gua, paehan. Di paehan ku Abu Bakar Siddiq. Tidinya meureunna tah sunat maehan cak-cak. Urang baheula ku indung ku kolot nya, ai malam Jumaah, mawa karet. Asup ka kamar ngojepretan malam Jumaah. Oh sunat maehan cak-cak. Sabab eta malam Jumaah ke di kamar rek aya penghuni. Nah non kudu aya riwayatna sia teh. Apakeun santri sia lumayan eta. 3 hari 3 malam Rasulullah di Jabal Sur, dikiriman tuangan leuteun ku saha ku putri Abu Bakar Siddiq, Siti Asma radhiyallahu anha. Sahabat yang lainnya mengetahui lalu nyamper Rasulullah, akhirnya berangkatlah Rasulullah Mekah Madinah hijrah. Mana jang urang naon hijrah simpelkeun bae geus peuting teuing tunggu jam 12:30 hiji hijrah jang urang minal kasli ila juhdi tina kedul jadi rajin nu kadua minal bakhli ila sahyi tina pelit jadi berehan naon deui minal jahli ilal ilmi tina bodoh jadi boga ilmu. Khusus karai resim kuring para santri keluar ti kobong ti pasantren hoyong manfaat ilmu hoyong ti ayeuna kudu alus akhlak jeung adab-adaban kanu jadi guru. Maafnya sakumaha luhurna ilmu anjeun masantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang aya di imah lamun goreng akhlak kanu jadi guru maaf moal aya manfaatna eta ilmu. Sabab keterangan al adabu fauqal ilmi, ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu. Sing alus akhlak kan jadi guru. Kunaon santri baheula loba nu jara di ulama besar, santri baheula loba nu jadi kiai masyhur, sabab pinter ngajaga akhlak, pinter ngabeuli hate guru. Kiai kapungkul sawahna lega teu nyaho macul. Ceuk paribasana santri unggal isuk nu moal pacul, diurus sawah kiai ku para santri. Kiai baheula loba kebonna teu nyaho melakna naon ketika rek muludan di pasantren cau ararasak. Cek kiai di mana jang ieu cau pangirim saha? Ama di kebon ama ku abdi dipelakan geuning kanggo muludan kabeuli hate guru. Kiai baheula kulahna loba teu nyahoan aya lauk beak wae. Depan sero na di kobong. Kira ada curiga ya mantan komandan sero di dia ya. Punten mantan sero punten. Tapi ridho eta guru ridho naon sababna ketika guru butuh tenaga santri teu hese sabab loba santri baheula nyamperkeun guru hayang dititah nawarkeun diri ajengan calik di payunan bumina pura-pura ngaliwat ti katebihan hayang digerok ku guru jang bager ceng bager kasep ka dieu mohon ama henteu kerarieuh henteu ama pang ningalikeun di dapur bisa kumaha nya pang bersihankeun pangumahankeun pangrapikeun di dapur mangga ama hayang dititah santri baheula mah beda jeung santri ayeuna nempo guru bijil ti jero imah keluar aya apa sing grabeg kalalabuh asup kana bedug nu nyelap kana kokol santri tolol gitu ya amit jaga akhlak guru ninggalang butuh tenaga mun keluar urat beuheungna ge gerewekan aya santri teu di dinya tanu ngadenge malah nyumput teh kieu akang main game si goblok mah ih amit ih aya santri nu kitu di dia
Aya teu? Teu ayanya. Alhamdulillah teu aya nu ngaku. Teu aya nu ngaku. Terakhir, sok sadayana pernah nguping sok ieu yang penyemangat santri, gara-gara santri mahabbah cinta ka guru, diangkat derajatna ku Allah. Baheula aya pasantren santrina 30 nu 28 rajin ngaji tapi nu hiji henteu. Kedul lain. Nurut ka guru sabab ku guruna dicaram. Eta santri nu hiji geus ngelek kita bere ka majelis, cek ama ajengan. Ka mana ajang? Ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan, ulah ngaji. Naon atuh ama abdi? Seusehan baju ama. Nurut eta si santri. Init ka kobong nunda kitab terus berangkat ke imah ajengan, mumpul acup ajengan kepala lotor. Seksi nyeuseun mah batur ngaji mah nam gusrak we dikulah. Kan eta kulah panyeusehan deket jeung majelis, setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si santri tukang nyeuseuh. Unggal poe kitu. Dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 28 di jero majelis rek ngetes tauhidna, ngetes ma'rifat ka Allah. Pangneangankeun manuk kaleuweung santrinya ngan eta manuk syaratna sotorkeun ka ama kudu geus menang mencit. Pencitna di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha. Kartos ama ayo berangkat ayeuna ka leuweung. Ngabring nu 28 ka leuweung. Si santri ngeur nyeusuh gura-giru. Beres nyeusuh susuhan dipoe-poekeun. Nyamper ka majelis talim ka ajengan nyamperkeun. Aya naon santri? Ama ari abdi teu dipiwaran ka leuweung, maneh mah capek geus nyeusuh. Henteu ama teu capek. Bener, henteu abdi ge hayang atuh ka leuweung milarian manuk. Nyaho tugasna? Pencit di leuweung ulah kanyawan ku sasaha storkeun ka ama manukna kudu geus pae menang mencit. Susul barudak buru-buru. Ya si tuang nyeusuh bruk ka leuweung. Singkat cerita du 28 geus datang ka jingjing manuk pararaeh getihan. Cek ajengan, di mana mencitna? Na luhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi naik kana tatangkalan ningali ka hareup teh sasaha pencit buru-buru lulus. Ya di mana? Di jero guha ama aya guha di ditu manuk naks beunang canak ka gua pencit ku abdi teh sasaha ama lulus. Itu mana? Hanapeun rungun awi ama ieu di hanapeun tebing ama poek teh sasaha pencit manukna di dinya. Kaharti ku akal. Tojol tukang nyeuseut mamawa manuk hirup keneh. Pan disari-sarikeun ku babaturanana. Cek ajengan, eta kurang monok dari pencit, teu bisa mencit. Biasa mah atuh kurang dari pencit. Sieun kunaon? Sieun kanyahoan naik kana tatangkalan barudak ke bisaeun ama abdi gentos kadinya kan teu jadi kaguha aya guha ge abdi kadinya teu jadi mencitna hanapeun nukun awi kadinya abdi ge teu jadi mencitna naon sababna pan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung teu aya abdi jeung manuk atuh pencit bae aya keneh nu nyahoan ama ka mana aya lumpat abdi nyahoan wae saha Allah ningalikeun wae ama cek ajengan geuning sia nu lulus mah. Sok sanajan tari tukang nyeuseum eta si santri pangkatna tapi ma'rifat geus kana ihsan. Anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah tapi ingat anjeun moal mampu ningali ka Allah ngan Allah tetep ningalikeun ka arah anjeun geus ihsan. Ma'rifat bil af'al, bil ma'rifat bil dzat. Lain ningali dzatna Allah tapi dina hatena geus yakin arek cicing dinu poek, dinu sepi, dinu cang, dinu rame, hatena tetap ngait Allah terus ningalikeun. Subhan. Cek ajengan maneh nu lulus mah geuning. Sok nyeusuh deui biasa, nyeusuh deui bae. Caritana ajengan rek ka Mekah, naik kapal laut baheula. Naik kapal laut 8 bulan deui. Ya cek ajengan jang, ayeuna pre heula nya ngaji baralik heula ka imah saminggu mah diprekeun. Menta doa ka indung bapa maneh. Ama minggu hareup rek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang moal panggih. Ceurik budak santri tukang nyeusuh dikulah ceurik. Ngan memeh libur ama rek mere wirid bisi balik ke lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Si tukang nyeusuh salah denge bari nyeusuh oh eta jang mentas tuluy berkuntul si arungul dina gawir buntutna ngacir salah denge. Singkat cerita bubar santri balalik ka lemurna begitu geus saminggu pre baralik deui santri ka kobong hayang panggih jeung ajengan noret ka Mekah. Barang datang ka kobong ka sampak ibu ajengan nyalira keur nangis. Cek santri, ibu ama di mana? Jang abang geus berangkat tadi subuh ka Palabuhan. Ngagaur santri kabeh cerik sabab teu sempet nyepeng nyium pandangan ajengan, teu sempet neuteup wajah guru, teu sempet didoakeun heula ku guru.
cek ibu ajengan jang ka majelis wae ulah carerik di dia doakeun ama sing panjang umur nya pandalapan sasih moal penakeun bae kumaha tuh da geus dipercepat pemberangkatan anak nu 28 mah ka majelis tapi si tukang nyese tipe cinta na ka guru lain deui beda kualitas cinta ka guru si tukang nyese bebeja ka ibu ajengan ibu abdi babade nyusul ka palabuhan sugane ka palaut nu gaga berangkatkeun jemaah haji teh acan berangkat aik naon kitu santri abdi mah hoyong nyium heula parangan ama hoyong didoakeun heula ku ama hoyong neuteuf heula wajah ama sugan we ka teuteuf heula wajah ama ketika 8 bulan moal penak abdi di Kobong ama di Mekah setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama cek ibu ajengan bari nangis nah ku mulia-mulia ting maneh susul jeung ka palabuhan sugan ka udag lompat si santri ka palabuhan nyampe ka palabuhan aya pengaman palabuhan Pak kapal laut nu berangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna Pak itu di tengah laut geus berangkat tadi sajam tadi tuh laut tuh kapal laut tuh jauh ceurik si tukang nyeuseun kunaon kitu jang pun guru ka Mekah kan abdi teh acan penak heula abdi hoyong nyium tanganna heula hoyong didoakeun geus kumaha nyusulna atuh tong siawan mah ngojai si santri inget ieu tukang nyese memeh pere ngadenge wirid jang mentas langsung ngadegetan sisi laut cek si santri tukang nyese bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugi Gusti ridho penakeun abdi sareng guru abdi hoyong nyium heula pun guru Gusti tul berukuntul sing arugul nagawir buntutna ngacir buah jeleng ka laut sapam pingsan oh disangkana meureunnan bunuh diri eta si santri loncat ka laut henteu tilelep malah ngambang sukunan napak di luhur laut lari sapam hudang begitu hudang eta santri lompat gelepek deui santri si santri lompat hudang kapal laut 10 meter deui ke narek nepirik deukeut aya hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nu keur lompat assalamualaikum si santri punten Pak waalaikumsalam ulah ngajagaan Pak abdi keur hudang kapal laut Kela ieu jin apa malaikat ieu? Ye, jalmi tukang nyeuseun santri. Ceuk eta hamba Allah jelema. Ku hebat-hebat teh ieu elmuna jelema bisa ngapak luhur lautan. Kek. Aya naon sih lumpat? Mudah pun guru bade ibadah haji ngan abdi teh acan penak heula ulama eta teh ulama besar guru abdi di pasantren, abdi santrina, abdi hayang nyium heula pandanganna hayang didoakeun heula. Geus kitu mek balik deui ka Kobong. Teu sieun anjeun maot tilelep teu. Sawab cinta abdi ka guru macan naon eta dibere wiridan ku guru kupun guru dibere wirid jang mentas ieu kalimat natul berkuntul sargul nagawir bututan ngacir ta eta ceuk hamba Allah asa karak ngadenya aing wirid model kieu aya ge jang mentas mah la tutrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir aya ge eta hanteu ceuk guru ge tuluy berkuntul eta la tutrikul absor sok geura baca si santri maca karake la tudrik telep si santri tilelep dijingjing ku hamba Allah disalamatkeun nusia pake nusia beda kitab jeung aing geuning si santri tuluy berukuntul jeleugeudeg tuh nu abdi ieu cek hamba Allah ieu lain masalah tuluy berukuntul sapi sia ngamulyakeun ulama Allah eta nu diijabah doa anjeun hebat kacinta anjeun ka ulama tapi kan diangkat derajat anjeun ku Allah hebat saya assalamualaikum leungit atas si hamba Allah si santri lompat deui ngapiur gebelesat nepi kana tangga nu aya di luar kapal laut dicakal budak santri naik begitu asup ka jero kapal laut ribuan jamaah calon tamu Allah ngaguruh talbiyah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik ya si santri ningalian hiji-hiji jamaah ama di mana atuh ama jabar ribuan celok di tengah ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih geuning wauheun pan samping nu dianggon anu diseuseuh kamari ku manehna BHS anu geus bolong di dieu da urut rokok da ajenganna ahli hisab da tukang cek si santri ama ajengan keur tungkul di guabrug lahunana ku santri tukang nyeuseul reuas ajengan
jurig terewas nama aya tukang nyeseh di jero kapal laut mantak disebut jurig cek santri ama meni tega nyebut jurig abdi murid ama tukang nyeseh atau lamun santrina jurig guruna naon lain ai maneh aya di dieu barudak di mana di kobong arek naon ka dia abdi teh yang pernah jeung ama da abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan abdi teh hayang nyium heula pandangan ama abdi hayang neuteuf heula wajah ama abdi hayang didoakeun heula ku ama jauh-jauh ti darat ka dieu dianterkeun ku saha lumpat ama lumpat naon na luhur laut astagfirullah sia diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ge carana aing ge can bisa eta boga ilmu di mana sih hari ama pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseul memeh libur ta ieu cenah di mana mentas cai eueuh jambatan sungai baca kalimat tuluy berkuntul ngarungul da kabeh mun teu kacir ajengan mikir lieur keke sia apa aing nu sesat asa can peneh wirid kitu aya gelap tudrikuhul absor eta duka atuh ama kan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi sarumpun guru ngambang naluhur lautan ngambang teu sieun maot ti leuleup henteu ama nah abdi yakin nah teh abdi bakal penak jeung ama hoyong nyium heula pandangan ama nangis ajengan nyurucud langsung cek ajengan ngaku mulia-mulia tenjang tapi karela narohkeun nyawa hayang panggih jeung ama pan 8 sasi moal penak jeung ama di Mekah abdi di pasantren berenang etos netep ama mah ayeuna ketika abdi di pasantren emut ka ama kabayang wajah ama jadi hayang naon hayang neuteuf wajah ama ridho sok nengak tetep wajah ama ditetep si santri nyurucut cai mata guru na nyurucut cai mata cinta guru ka murid ka guru mahabbah hayang naon deui jang hayang nyium pandangan ama sok cium hayang naon deui hayang didoakeun ku ama sing manfaat hirup maneh jang umat amin ama tos reug-reug hate abdi ayeuna abdi bade uwi ka darat bade uwi deui ka pasantren ama sing sehat sing panjang yuswa assalamualaikum ketika si santri ngalawas teu bisa lempang leungeunna dicekel ku ajengan tagih rek ka mana jang bade ka pasantren deui ulah baturan ama ka Mekah milu hajian jeung guru subhanallah diangkat derajatna ku Allah babaturan nama mewek we ngadu panjang-panjang leho di kobong hayang teu manfaat ilmu jaga akhlak anu jadi guru yuk urang muliakeun guru urang doakeun setiap waktu amin sakitu urang cekap mudah-mudahan manfaatna wa kun ahilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan fala tubadili kalau banyak yang salah tolong islahkan luruskan bereskan tapi kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh